putusin aku secara baik-baik. Cenah. Emang putus secara jahat kumaha? Putus bari nyopet? Atau putus bari mawa arit terekam bacok? Atau kan kasihan siana? Jeung cara putus anu baik-baik teh kumaha? Urang kudu minta surat putus ka desa, ngumpulkeun akte kakak jeung KTP. Atukan ayeuna mah nyeun KTP teh hese, mending keneh nyeun kartu Arpamat. Terus aya basa putus teh baik-baik siga basa pertama nembak. Atuh euy beb, lamun putus disarawakeun jeung pertama nembak, atuh lain ge putus, eta mah remedial nembak. Aya deui awewe nu sok ngomong, maneh mah mutuskeun teh tanpa alasan. Alasanna mah udah agak cinta we atuh meureun. Manya alasanna aing baru nyadar sia teh goreng patut. Kan moal mungkin